Saha di dieu lamun usum hujan caina sok hirup. Da lamun teu hujan mah ieu teh caina herang pisan. Da bedanya jeung cai sumur mah. Ari cai sumur mah angger we herang hujan oge. Ieu teh di lembur mamah abi baraya ngahaja we ngadon beberes hungkul ka dieu teh. Karunya cenah keur teu garenah mata geuwat we ka dieu. Da lamun imahna deukeut mah geunah beberes oge bisa unggal poe. Sebenarna mah aya ieu ge WC ngan duka kunaon geunah di dieu ngembah wadah teh. Ari di WC mah da asa hareureun. Tuh nu balana mah alungkeun we ka balong. Dina ngembah wadah teh rek dibantuan ku budak nu gede. Cik teh pirasa eutik ngembah wadah nage karago. Kalah baraseuh we hungkul. Tungguan cik teh si nenek di jero. Ieu ngembah wadah teh jam 5 tapi asa cararaang kene. Bari rusuh ieu teh ngembah wadahna da sin kaburu hujan deui. Da ieu teh karek raat pisan ti isuk-isuk hujanna mah. Matak seseuheun mah diantepkeun heula we da sieun teu gararing. Pang-pangna mah sok bau geuning lamun teu garing teh. Hayo we seseuhan teh diisuk-isukkeun jadi we nararamru. Tuh teu karasa ngembah wadah teh geus beres deui. Geus ngembah wadah mah tinggal masak we nyampakeun si bapa. Nuhun baraya tos nonton video ieu tong hilap di follow nya.